Binadangat ayeuna ngahaturaken pembage ingkang patih ngarangkep senopati kakasehipun patih Raksapati. Sami tungkul hamari keludat nemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang nata. Wadak wantos sang alendra dudu denawa samania. Manusa sing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusaan. Istuning para ratu Mika Yungyun para menak Mika Serat. Kolot ngesto budak era dengan Mika dedeh. Kupangaruh kau jakanana dina ngeyek dayeh ulah negara. Lami-lami gunira mangsangan dika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun. Ya, begini. Di adik kula buah hate kembang soca mustika kula di pawenangan. Anu ayus dipi agul kalayan dipi kareus. Begini. Bagea turda kaharep diukna ameh kadenge leuwih jentre naon rupaha caritaan akang yi. Kaharep maneh. Payu pulang. Edas, itu sasawa. Nun Sri Paduka. Amuy. Puputon kemang kadaton semaheun abdi sapangeusieun nagri hama sapangeusieun nagara. Nampi kana pembage salira kalayan nyangakeun semaah pangabaktos kahunyu panjenengan Gusti Prabu. Pujas tuti sampean ku akang ditampi dening tangan loro kiwa lan tengen. Disimpen puluning hati pun dehing mastakati matur nuwun ngeran atuh kalihna ti eta boh minanten darwe kaluputan ageng sareng alitna muga Gusti Prabu luntur kolbu jembar mana tiasa ngahapunten kana kalepata kaula urang saling maklum ti saling we kula dina lebah kasalahan timbalan sabab najan barijeng akang gelar raja pangkat pangluhurna di kerajaan tapi ai pribadi mah makhluk makhluk tea pan tungkul tempat keluluputan tangah tempat kelelepatan samenit nanti saja merubah janji sore rajin taraka pake isuk eta ciri ning makhluk makhluk begitu laras dina saolahna nyaeta laku lampah ngotok ngowo di ieu karaton anu sakitu lilana bari jeung sifat pribadi akang teh lanceuk panggedena kanu jadi adi sawajarna lamun kudu ngahampura kasalahan nu jadi adi sawadina bulan anu aya patula patali ngeunaan tanggung jawab buru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena mun lalaki wajar diaku bapa saolah-olah gaganti bapa kantena laras tapi akang oge dina lebah dia yakin muarek era menta hampura kanu jadi adi muarek gengsi atuh sabab balik deui ngeunaan tadi akang teh yen hirup salaku makhluk terlepas tina salah jeung bener bisi tina tutah titah bisi dina dulak delek panon matak rageut kana maneuh bisi mata kasih ngabetrik kana ati nyentuh kana kolbu muga salira tiasa ngahapunten ka akang ti atuh aiku kitu teh mah sami bae Raka Prabu teu aya bahyana tenan atuh da meureun eta mah ngeunaan curak carek jeung sajabana mah da eta mah salaku profesi
Raja kanu jadi pati aya pantesna Laras. atasan ka bawahan mah kitu Sakedahna. laras-laras jadi ngahampura ngahapunten tah nuhun atuh ai kitu mah Tu geni. Bang Blas we ya timbalan atuh ieu teh salajengna aya pikeresaeun naon ieu teh purwa ngaging silingi Oh, cobi bulan. tara-tara ti sasari ngangkir lingi dina dinten Minggon Dari jeung nya dari jeung nyalsek. da kalaresan di jalan teh telat jalanan macet Oh, tenang teh atuh. Kana seueur jalma nu keur wisata ayeuna teh kana ka lembah Dewata laras. Kana mian weekend atuh. ka Pamhos Laras. nya Kapak ka Pakju jeung ka Pondok Kahuripan bilih telat dina waktosna jam sakitu aya teh telat kana setengah jam sim kuring datang nya kapahung di jalan. nya tansah diajeng-ajeng ngeran di pelan hampura kaula nyongcai waktuna nya Yo, daya bayana Gusti teu boleh sayogi aja. kieu ye memang akan ngahajak ngangkir linggih maneh ka dieu teh anu aya patula patali ngeunaan pribadi jeung ngeunaan salaku kawajiban urang salaku aparatur negara laras saheulaanan ngeunaan aparatur negara urang saling simeuhan urang saling elingan lamun urang nepi ka pindah pilempangeun dina rupaha kawijakan anu geus ditangtukeun dumasar kana hukum anu geus berlaku di negara laras sabab urang sing urang salaku aparatur negara teh yakin kudu jadi mediatorna rahayat pikeun nyungsi kamakuran pikeun nyungsi karaharjaan rahayat sabab mimiti negara na jadi teh kulantaran ayana hiji rahayat kadua wilayah katilu pamarentah numutkeun konstitusi anu berlaku Cobi. yen pamarentah teh nyaeta pikeun ngahampangkeun naon rupaha pangabutuh rahayat sakuliling bungking negara rawe kambang Yo, laras. anu memang ieu pagawean teh disebut enteng ning bangga Dupi entengna. dupi entengna ari entengna karigek dina koresi kapamimpinan ari bangga na kudu nyumponan naon rupaha pangabutuh jeung kahayang masyarakat anu sakitu lobana Sakitu heterogena. dangkeun ai rahayat teh najan buuk sarua hideungna pan karep mah jeung kahayang beda-beda rupa-rupa Rupa-rupa kapalai makulan. ngan meureun ngamuara dina ciji cita-cita senajan bari jeung rupa-rupa oge tetep ai rahayat mah butuhna teh beuteung seubeuh imah pageuh pake weuteuh Eta. leres taieu dina nyungsi cita-cita anu sakieu visi misi anu geus dilakonan kurang mangsa harita nepi ka ayeuna akang nyaeta nyimeuhan ka anjeun oge geura simeuhan ka akang bisi pindah pilempangeun da urang teh kadang-kadang sok angin-anginan Nya, sok kabawa ku arus. sok kabawa ku arus Laras. lamun urang hirup teh nyaeta teu puguh pamedegan Nya, laras tapi da dina lebah dieu mah numutkeun survei anu tangtu mah negara urang teh lada onjoy tibatan negara anu sejen aya punyulna. malahan mah kepuasan publik teh hampir kana 80% Gusti Prabu Yo, 80 laras halus tu geningan. berarti meureun PRT 10% deui 10% deui Kantun sakedik deui. tah dina lebah dieu urang saling we laras Tenang. sabab urang salaku wangsa denawa Yo, wangsa buta
Bangsa anu teu saeutik bangsa anu lian mah manusia mah sok nyibir ka bangsa urang sok ngalelewe bari jeung ngalelece ngahina dumeh waruga urang denawa naon sababna cenah ai denawa teh sifatna teh poek hatena poek pikirna da ai buta teh poek laras ngan untung butana urang teh ukur sasamet wujud sasamet rupa ulah nepi ka teh poek buta teh nyaeta buta hatena buta pikirna laras ya sakapeung urang sok jengkel sakapeung urang sok merekesal lamun manusia sok ngomongkeun urang laras dan di oge sok ditemleukeun ka bangsa urang temleukeun naonna temleukeun pagawean anu gorengna temleukeun goreng naon laku lampah anu misleukna laku lampah anu salah sok tingali kumaneh mabok pagawean juri pajarkeun teh jinah pagawean buta maling pagawean iblis judi garong pagawean denawa laras dolim pagawean jin pikir kumaneh laras bari laku lampah nate dolim judi jeung sajabana teh dilaku lampah keur teh kumaranehna kene sok seperti ayeuna merkosa pajarkeun pagawean denawa pikir laras judi pagawean juri bari jeung aing can pernah nempo pocong seselontodan kulantaran mabok can pernah nempo kunti ulin ka oyo dan nu kitu masuk dilakonan ku jelema tapi naha bedi temleukeun ka manusia urang ka bangsa denawa laras tah di dieu urang buktikeun najan bari jeung sifatna denawa urang buktikeun yen urang teh leuwih luhur dina rupa pagawean ulah nepi ka urang hanapeun bangsa manusia sabab sing inget pangeran maha tingali bujang hingga kana lengkah pola manusia kana uteugna ati uningaeun eta we anu jadi pageran urang anu jadi ugeran urang laras Gusti laras ai ku kitu teh mah da heueuh tu da urang masih gede hate malahan mah naon sababna nya nu ngomong kitu na teh geuning lolobana jelema-jelema jararahat hirupna teh jelema jaat kumaha tingali we sabagian negara aya anu kitu beda jeung urang negaranya ge leutik urang negara tapi geuning beunghar rahayatna beunghar lubak libuk harta bana loba sekolah gratis rumah sakit gratis tapi teu sakedik negara anu sejen sumber dayana loba berlimpah ruah jeung itu jeung ieu tapi teu sakedik rahayatna cicing dina garis kamiskinan cingkaroceak jeung sajabana tak tepat tumbang tindih kulantaran si horeng loba pejabat-pejabatna teh geuning si horeng aya wujudna manusia tapi jerona teh demit jerona teh denawa juri malulu ya da urang mah ayeuna adieuna sok disalira ngagolontorkeun bansos nepi pan tepat sasaran akurat jeung sajabana tapi di batur mah tingali nyalurkeun bantuan sosial di luhur ka handap teh aya nepina teh ka dulurna we jeung ka barayana gegedena diharakan deui ku manehna
tungtung na kaituna nu nabe-nabe nu ngampar-ngampar nu sebe-sebe nu lapar-lapar nu matak dina lebah dia pangiten urang teh sing gede hate Gusti urang ieu we cicing ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan dina rupaha kagiatan urang salaku ais pangampi ulah kaganggu jeung kabaud hate urang ku omongan-omongan jelema anu saperti kitu dari ukuran iman takwa mah ukuranna ge hak prerogatifna Gusti eta mah lain kumaha cek urang pan halus eta dewasa maneh atuh barukana nya bisi ngalajur nafsu daek kangaranan jelema ketepaan ku posisi jabatan jeung sajabana mah kadang-kadang sok mengko pamadeganana teh mudah-mudahan sa deui jabati eta ieu ngeunaan pribadi laras keluar ngeunaan jabatan kaula terek ngobrol salaku pribadi lanceuk kanu jadi adi laras di apa meureun maneh teh kaula teh raja duda muhun raja sosoranganan laras duren saliramanya nya salirama KDM Kang Duda Merana nya maksudna bet nyebat kitu teh bade garwaan lain kaula teh ngaduda dina mangsa baheula nepi ka ayeuna ditinggalkeun ku pamajikan nyaeta maot ai maotna teh kulantaran manehna teh nyaeta ngalairkeun atawa ngababarkeun pun anak laras jihad eta mah Gusti dina mangsa harita asa salah wayah poek salah wayah naon sabab dina mangsa lahirna pun anak si Nyai katambah bareng jeung maotna pun bojo kaula teh bungah ongko sedih ongko gambarkeun tagiwurna hate kaula leres ngan ngotret dina hate mangsa harita rek ngarorok ngadidik nu jadi anak kahiji kaduana kaula moal nepi ka ngadua ieu hate tetep ka almarhumah sasat anu dipika cinta ku diri kaula leres dikeresakeun si Neng pun anak si Nyai Pujaningrum gede geus dewasa eukeun anu dina waktu ayeuna teh kaula apal tabeat kahayang karesep jeung cita-citana leres ngan dina saminggu ayeuna ieu budak teh aya sifat anu robah nu katingali ku diri kaula aya sifat anu robah nu katinggal ku salira ngahuhuh panginten bisi nyeri huntu teuing tah ai anu janten robihna kumaha ai nu jadi robahna teh nyaeta pun anak si Pujaningrum dina mangsa ku kaula diajak bareng dahar teh sok caman cemen sok rada aralancing caman cemen nya kurang gaya lah luar oge biasana dibawa ulin oge osok meriah osok bunga ayeuna mah teu weleh gigi deuk mung alimnya alim sagala ditolak kamari oge pan Persib main aing teh keur meunang hat-trick nya konvoy dibawa si Nyai Mung
padahal aing teh geus nyiapkeun motor rek WDD-dan. Rek kurang gerung di tengah jalan. Atuh nepi ka teu jadi konvoyna. Lebih ke pedona. Laras. Ngahimpun tina rupaha babu-babu anu sok nyerengan si Nyai. Loh, Cobi. Eta si Nyai lamun di kamar teh sok hahariringan. Sok ketembangan bulan. Sok tetembangan. Lamun dicai sok nyanyian. Cenah mah lamun teh keur hujan mah sok ini ka patamanan nyanyeka bunga bari jeung igel-igelan. Dah ieu ariwang aing anu saperti anak maneh cik balaka kaula teh bingung. Mun teh aya kaambak-kaambak naon, mun teh aya kahayang-kahayang naon. Nah, hatu ku salira ditarosna, heuh ngabetem. Hayo we ngabalieur nalika ditanya, "Nyai, ka sini." Ini teh manehna teh. Ngaleos. Lamun teh ningali manehna teh sok melong kosong. Ngahurun balung kutulang. Cing, susuganan ti maneh aya pongbolongan. Mamanawayan ti maneh. Tuhan aya luang. Gusti sok. Sa katerang simkuring tapi ieu mah teu aya kajaba tuang putri teh beunang ku panyakit. Panyakit naon? Liver sanes. Bronkitis sanes. Ambeien sanes. Kacugak mah sanes penyakit eta mah cilaka. Heuh. Penyakit naon? Penyakit nyaeta penyakitna teh penyakit budak mora. Penyakit budak mora nya. Kapatil kumaha pan sok galalele sining mah. Kapatil teh sok panas tiris sanes eta. Penyakit budak mora teh naon? Penyakitna nya kasakitna teh teu aya kajabi lintang ti kasakit galau. Kasakit galau. Galau teh naon? Galau teh wadah cai nu gede. Sia mah kalaka bercanda. Galon eta mah, lan galon masuk di pelakan mujair. Balong mana karep we teh. Balong mah buleud. Diurungkeun teh sakurung geuning bohlam goblok teh jauh-jauh. Galau teh kumaha? Galau peraku nepi ka teh apa galau-galau aja. Naon? Da tekar ti aing mah bahasa budak mora teh. Ieu mah. Matak atuh sok jadi raja teh matak naon mineng beger gara sok. Jadi karasa kumaha rasana galau. Kudu loba uli. Nya. Teu apal aing mah galau teh penyakit si ule atuh hayang apa galau. Eta. Pau ya macam. Kahon manehna mah. Curhat. Galau teh kieu Gusti, sinekna galau teh kasakit birahi, kapentang asmaragama sinekna si Nyai teh nyaeta kabungbulengan ku jajaka. Kabungbulengan ku jajaka laras. Wah! Teu mungkin. Ari teu mungkin naon? Ye, apa sorangan unggal minggu kaula meunang wae panglamar ti luar negara anak raja nu rek ngadon ngalamar ka pun anak si Pujaningrum. Si Nyai bujeng hingga narimana dalah nepungan ge mumul. Ayeuna si Nyai mika cinta ka jajaka. Asa piraku? Asa pamoalan barina ge. Kurang kumaha jelema-jelema datang ka dieu marawa martabak.
Loba nu keur kaula maksudna pikeun ngolo anak kaula si Puja Ningrum pamahuji pamahuji. tapi kabehanana oge ditarolak ku si Ning teh yeuh Gusti kieu we atuh Maji bulan. tibatan babalen ogan simpuring sareng salira mending langsung teruskeun ka jenisna hot daekeun ngajawab sieun aya omna nu narosna Aya amangna bulan teh. kewe ditaros ku omna ieu Ya, upamana gerak. sing bisa ngolona teh siap ai perkawis kula olo mah nya Geus dina dia mah. Nyai Nyai Puja Ningrum kaula nun kula amal Geus wantun. yap ka dieu Nyai ama aya taroskeun ka dieu Nyai Jabi. tan sadia ajang-ajang aya pikarasaan naon ama yap ka dieu Dewi Puja Ningrum putrina Sang Nalendra Prabu Raksadewa parantos kasohor jeung kawentar memang hiji istri anu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina sok sanajan ingkang rama pangawakan denawa nanging ari ibuna teh salah sawios widadariti sawarga manikloka malihat pamenteuna oge sarimbag sareng ibuna wa kayaanana seungit kastori angin-anginan maklum hiji istri anu kaayaanana ngurah keneh berijeng gadis ngagandang lumampah lir macan temangan dan kau nyuk pamanpati nuhun Neng punten kapengkeran ku kaula teu sawios Neng aduh ieu budak menikah sopan kieu ye Sameah pisan bulan merugana. berijeng eta punuk nepi ka bodas kitu Gunung kaleucir lain. mun lain ras alo mah digabruk wae Allah atuh. ngan untung aya iman dina hate nya Singkiat bulan. sadaya-daya aya pikersan naon Ramadewaji Nyai kaula nun ieu aya perlu amate ngan ai panjang lebarna mah lain ama nu nyarita tapi sispatih nu bakat cumaritanya terkawis sok atuh maneh pati ngomong atuh sedikit jedog wae Lanjut PW atuh. Neng man sok mayunan ka dieu ka om Ayun ka mang cenah teu. aya naon om menirujit aji gadengena om ieu teh atuh ame gaul pan di kota ieu teh nya Neng kaula nun mang ieu mangrek naros kasalira nanging menta supaya diwaler ku salira bade beureum bade hideungna mang teh ngobrol sareng tuang Rama anu di sarioskeun teh salah sahijina teh ngeunaan pribadi utamina teh tuang putrana Tuanyeun. ku anjeun nyaeta salira tidak bisa tah sing jadi kaharti kuning Yo. yen hese capek susah payah pait ketilara balangsakna nu jadi Rama Yo. Beres. sabab Rama anjeun teh ngarangkep inung ongko Nya. pasti kadeudeuh kawelas kaasih tamplok asepan kahidep maklum anak hiji-hijina bari pangawakan awewe Berat kana ahna teh. gedengeun ti eta ongko salaku raja Beres. ai raja teh jadi gunung pangauban sagarana panangeuhan hamba rahayat anu tangtuna ge ulah kaganggu hatena dina mangsa ngeuyeuk daya ngolah nagara kaganggu hate raja yakin ngabaruang ka salarea
nya tak kulantaran ngobrol teh aya tabiat anu beda sareng salira aya pola anu beda saminggu ieu teh salira upami dicanak tuang caman cemen upami kaayaan keur di kamar teh sok kahariringan sok lami dicai nyanyian kadang-kadang salira teh upami hujan teh sok tatarian ngahaja keluar bari nyeka kembang cek mang teh salira teh keur ka pentang asmara tapi tuang rama teu percaya asa piraku dan teu katingal pernah rerenengan jeung jajaka tah tibatan babaledogan tibatan jadi papasiaan antara tuang rama sareng emang hogak pasya pok balaka ayeuna balaka keunnya neng minangka teh ngawakilan tuang rama bisi era ka tuang rama mang ngomong sok ulah sungkan bisi aya kahayang naon hawatos ka tuang rama anu sakitu geus kolotna emutanana sabab sing ingat salah sahijina gedena penyakit teh kulantaran pikiran bisi lambung goreng-goreng napan lamun teh bau sungut geuning nya sok balaka salira hiji istri anu raspati anu rengse tina ngobong pasantren piraku lamun ngajaheutan kana hatena rama yakin eta teh doraka kasebutna salaku anak bilih janten dosa nih tobat Dewi Pujan Ningrum barang hamid danget kasauran pamanaku anjeun dadak sakala ngalemeng cipanona margi ingis ku bisi rempan ku sugan teu karasa anjeunna teh paratos ngajieun dosa ka ingkang rama nyumputkeun kana perkara atau keayaan ngagabruk ka ingkang rama kayanan tobat kunaon nyai kunaon make jeung nangis aduh sadaya-daya ama sadaya-daya hapunten kaula tiluhur saosa pramutiha ngapsai bas gampang rumaos kaula parantos ngajieun dosa ka salira panjenengan ama henteu ngajieun dosa naon ning henteu geulis ama mah ukur sasametna nya kaganggu hata teh bisi kumaha onam menjadi anak tapi kaula teh parantos ngarahetan hate ama secara langsung mangga upami bere dikepret ke kaula marido moal make jeung ngalawan sokomo kanu jadi bapak kaula teh alim kasebat anak doraka kanu jadi anak bapak hapunten ama tina rupa dosa perdosaan kaula Allah muni jauh pisan jeung anak aing kumaha bentenna bulan iraha anak aing minta hapura ka aing cacak harita anak aing balik isuk-isuk teh nyekek botol dicarekan ku aing motong minum-minuman sia der dicarekan kitu teh kalakah lain tungkul mah kalakah nawaran edeuk beh cenah duh aing meni jauh pisan jeung anak gunungan menirup cupu keur mah beunghar hartana beunghar hatena kayung-yun ya budak teh nyai aman teu nyai teu aya masalah perkara eta ama mah ukur sasamet ingis kunaon-naon bisi kumaha onam ama mah hayang apa kunaon anu jadi cukang lantaran nyai kitu melang bisi isuk jaga ning beto ama ninggalkeun alam dunya
meureun batur pakumaha teh lintang ti ama menghirup kene kasih geulis. Aduh, sadaya-daya ama. Nya upami kitu mah parantos balumbang timur sareng salira nanging kaula teh upami balaka salira moal bade bendu ka kaula moal nah make jeung amak sapanyang eta kahayang kadada jeung kaduga ku ama sebanyak positif mah gunung paribasana dibeli kami anjeun sagara ditawu paribasa hayang bulan dipangajulkeun wah sakumaha gede tarajena atuh hiperbola sia teh oh nya hayang bentang di pengalaman sok balaka bisi hayang mobil sanes ama bisi teu mewah-mewah sok bisi aya motor listrik bisi hayang Pajero alim bisi hayang Grand Max alim bisi hayang motor NMAX eta alim bisi hayang ubar kepala paramik sanes jeung naon mau kaula make jeung ubar kepala sagala teu butuh nya jadi kaula teh salaresna teh kieu ama nanging ulah benu sok balaka jadi lain kendaraan sanes hayang skincare sanes kaula nun bisa yang kantong berada hayang imah komplek alim hayang kebon engkol sanes kaula nun hayang naon kaula teh nyaeta tapi isin pikeun kendalana montong era bilang saja langsung ke om ya bisa ya kapan om TF pokoknya mah nya sadaya ama salarasna tapi ama ulah bendu moal bendu anu disaurkeun ku mang tadi we naon teh tejauh tina dugaan teu anggang tina sawangan maksudna memang leres kaula teh keur kabengbat ku jajaka